Jadi kita sekarang mau menuju ke makan dulu, makan siang. Oke, Pena makan siang ya. Makan dong. Kita cari apa nih? Apa? Kita harus cari makanan yang enak agar asupan ke dalam tubuh juga enak. Biar kita bisa berpikir dengan enak. Gila, combro. Betul nggak? Tuh, itu ya. Jadi makanannya juga enak-enak. Biarin lah, jangan yang mahal. Ya Ron ya. Dia juga sama deh. Apa? Terus di garis bawahi makanan enak itu tidak selalu mahal. Betul. Anu murah gak enak. Cuma rata-rata yang mahal itu pasti enak. Nanti kita di sana kita lihat makanan apa aja ya. Kita mukbang. Rambut bagus ini rambutnya. Oh, rambutnya bagus sih. Sama tuh, ini mau putih udah masak. Ini mas setengah matang. Ya. Let's go. Di daerah mana kok ya itu? Mana Be? Miss B, Miss B di mana? Ranca Bentang. Oh ya. Miss B. Awas. Kata-katanya jangan disatuin sama les. Karena kalau dulu zaman MIRC ya. You les, you be. Ini jadi kapangi orang MIRC. Ya. Di sini enak banget nih suasananya. Tuh. Asik banget. Kita ada di kantor hukum. Tapi bukan berarti kita ke hukum aya nu benang hukum gitu. Oke. Udah jadi Iron Man. Iron Man. Kita lanjut nanti di sana ya. Hehe. Oke. Metro PCS, trapping ball, making plays. 50 shades of grey. Beda. Iya, Sebentar ya. apa-apa lah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayeuna Beng Uban aya di mana? Payana itu aya di mana? Salah satu kafe di kota Bandung lah. Kafe di kota Bandung. Di atas hanya sebelum Puncrut. Udah pada tahu lah. Orang yang pada nyaho nulin ka dari mah. Nah, ayeuna teh kan Bandung baheula jeung ayeuna beda payana ya. Beda aja nama. Cik di nuna we bedana ieu teh cik. Ieu teh rada hariwang gitu ku ayeuna sih. Ayo nama dahar oge hese. Tuh, dahar we hese. Pesen hese kudu barcode kudu naon. Tuh, Sekarang es teh manis diganti jadi lemon tuh. tea. Yo, Jadi lemon tea ayeuna. Padahal Ayo. baheula mah naon? ya es teh manis. Es teh biasa. manis, we. Biasa. Jeung leuwih murah es teh manis mah sabaraha nya? Pesen jus jeruk tidak. Jeruk tuh. Diganti ngaranna jadi orange juice. Jadi orange juice. Pemasaranna sih gitu. Ieu teh sabaraha mahal. Tapi mun orange juice nu benerna mah da baheula mah kan sabaraha? 8.000. Saya teh jadi Bandung teh ada kusut gitu. Terus tapi emang iya era milenial ya Jadi tempat dahar jadi ieu anggur order ningali menu bubar hot bahasa dina menu dan alalar tuh. aya naon Pokoknya mah lieur we. baheula makanya Baheula mah tinggal pesan daging naon gitu ya. Ada ayeuna mah beda. Pakai bahasa lagi bahasa bule. Tuh. itu Bandung teh kumaha dijajah kumaha itu Nah, apa mungkin orang salah apa ya baru sama jam orang bule Nah. Sigana mah salah abus. Da tadi lotek ge eueuh nya. Eueuh lotek kupat tahu. Aya. Lotek ngaranna salad Tuh. Da moal abus atuh. Salad kanu beuteung mah. Ya, walaupun esina anggar sarua sayur-sayuran, tapi beda jeung lotek BME. Apa lotek BME? Lotek mana sih? saha anu lotek di Cemara teh Ya BME. Oh, nu di luhur mah odah. Anu mana? anu anak-anak sok dikeceng ku barudak Lo- awewe gini kan Kalau alah aya eta nya eta lotek pokok eta. ngaranna. Poho ngaranna Islami pisan. Ari urang mah dah hirup di zaman batu. Iya, bener. Ya. Tah eta. Tapi bukan lain berarti kita bahagia cuman bahagia mah bahagia orang-orang di dia oge nya cuman Terus bisa. ternyata itu zaman teh geus berkembang Jadi beda pisan. berkembang tina urang nu
erek dahar gampang teh di kafe-kafe nya Tah, ini emang geus kieu geuningan Kieu, gitu. Tah. Kafe teh tertata emang tertata halus deh nya. nya lieur jang urang-urang mah do zaman-zaman urang mah. Tah baheula oge payana keur main-main band ge da baheula mah wah ya keur saparua, zaman Iya. saparua. Ayeuna mah geus ka kafe-kafe. Tapi bayaranna kumaha? Kafe jeung baheula Beneran sarua-sarua wae nya. Sarua beda tapi da kan gaya hidupnya udah berbeda. hidupnya Baheula zaman main di Saparua misalkan balik mau 50.000 itu kan bisa jeung beas, Ya. kopi, Indomie, segala. segala weh. Ayeuna mah kan geus beda. Tah ayeuna ye, ayeuna zaman corona ieu mah nya. Efek anu paling beunang ka pegawai seni khususna musik. Ieu naon ieu? Income eta mah karasa pisan. Karasa pisan. Jadi Nu biasana bisa nabung ayeuna mah geus teu bisa. Bea. Bea. Eta pegawai musik da si kafe na ge geus mulai ditarutupnya di maksudnya aya waktuna gitu ya di jedanya dibatas. dibatas gitu. Jadi pegawai seni teh khususna musik ya ulah down lah nya. Ulah Siga kieu tetep siga kieu Bahagia. gitu bahagia. Soalnya imun paling kuat mah ku bahagia. Seserian gitu. Ulah di pikiran bahaya kayak mun di pikiran mah itu